baheula mah rapi eta kolot. Eta budak ulah sok didieukeun di meja, wah hutang ge. Wari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot, ngah hutang, wah beh boga hutang. Duduk di meja, kolot bisa banget itu ya Allah. Sok duduk di meja, budak tadi duduk-dudukin meja, gede hutang ke. Aju kolotna teu mireng pan, antepkeun bajeng pangais-pangais na di dinya. Watuh, horenganan hutang ka hulu-hulu. Masya Allah, tak kolot baheula hebat eta. Ulah sok diuk dilinjar, mantak diduduh maling, ulah sok diuk di meja, gede hutang. Ulah sok ngaremeh, mantak pakir. Eta kolot Masya Allah. Baheula mah kolot asal urang ngaremeh bari carekan ngaremeh tah sia susah siang ke. Bisaan kolot urang embung pan susah teh. Jadi cokotan. Tah, urut abah ge cokotan ku sia. Tungtung nama pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang. Dibersihan. Aja lamun dahar terepok terapi jasa piring teh telesang. Sia. Tesangkeun tah sia ulah sok aing balayah kitu. Moal menang nu geulis sia. Kan geus sudah. Lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah. Mun bisa mau ulah hiji-hiji acan, aju caian, uyup usia, geulis yang mana. Maksud kolot mah meureunna dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu. Tapi bener eta. Asal anu rambetek bedaharna rambetek, tilok menang nu geulis. Tilok. Sok cirikeun geureuh. Asal anu daharna rapi, pamajikanna geulis. Mantap kita orang mulai tikwari. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna pegatina Islam tilu rupa. Hiji pegatina Islam teh ku niat kufur, niat jadi Yahudi, niat jadi Nasrani, niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageser, nyana jadi kafir, jadi murtad. Nu tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat. Marka 2 galuar tina Islam teh ku ucapan kufur na ieu loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman. Nauzubillah min atawa pagawean kufur digoyahan kuki musonib eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh naha istihza, ngaguguyon, ngageugeuikeun atawa inad bener-bener teu percaya atawa i'tiqadat nganapikeun ka Gusti Allah jelas lamah ridahna kufur. Lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah Allah bae. Jajan orang kabuktian. Teu percaya aing mah ceukna bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Atawa ngabohongkeun ka para rasul. Lah dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul, aing mah teu percaya saeutik-eutik acan. Ja Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam. Atawa ngomongna kieu, ai Kangjeng Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi Saleh, Syuaib, Lut, kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi, tapi Kangjeng Nabi Isa mah teh lain nabi, teh mah pangeran. Geus sate.
di sate jadi areng neraka kafir saurang Bandung teh dipercayai sing ade atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun nagara ge boga rukun tetangga rukun warga ai sia ipan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa segala ngeridit segala duit bank segala ayu geus cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup haji ongko goblok ongko cek mah teu ngarukun cai mah ji tolol aja sia mah pan mamawa si mbak mah luluh teu meunang aya anu herang geus sia mah dibonceng bae ya cengeng masih mah teu ngarukun hirup sing boga iman atuh eprak nyana ngomong naon eta iman segala iman segala naon eta iman tah eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu eta geus murtad sing hade tah jaga mentek dibolak-balik nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman segala naon la adri mah liman aing mah teu nyaho naon eta iman teu nyaho aing mah geus kumaha aing bae hirup mah geus murtad ngahinakeun ka iman lamun kieu mah atuh aing geus saberat tuh hayang ngarukun mah ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be aing hirup marak maneh mobil boga duit aya awewe ambalaya aing hujung menggebu keur usaha aja ku aing jogot duit aing nyawa teh haram ngan lah tuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah geus kitu betah sadar berarti mah tah tinggal diimpus bae teh mah sadar tau ke situ tapi lamun geus cara tadi mah naon iman segala naon teu aing mah geus murtad masyaallah tak sing hade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid eueuh hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet engke mun di akhirat aya catatanana kumaha masyaallah geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjaan nyaho loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi terus urang tadarruk ka Allah memeh salat zuhur teh pas azan es udang-udang asar cek majikanna ka haji diuk bae teh emang keur naon goblok sia aing kudu teu diudangkeun ji sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teh salat man nah encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye wah teu beres kita beres bae nah ieu sing hade tah naon iman segala lah tah eta sing hade jaga urang ye ucapan anu teu karasa ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho itu wiridan mah tu rahasia perusahaan tah mah ngadeukeutkeun diri ka Allah henteu aing hayang nyaho aja sia tiba heula ge tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing itu
urusan bacaan temen naon tadi henteu aing mah hayang nyaho doang tas ya sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju tua mah Rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ta aing kuari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna beres budak ngomong la haula teh mau seger gitu sia gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in dia la haula wala quwata illa teu nyukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ada eta jadi wala sok ngawirid la haula bae ja tetep ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh cenah kan mantak rada lalaunan ya sing hade urang sok lalagaan man kos sekarang itu ulah lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad na'udzubillah min zalik wa min zalik ulah tasing la haula la tughni min ju'in dia teu nyukupkeun tina lapar tetep lapar mah lapar bae atawa lain lapar sia mah ngawirid la haula bae kunaon teu aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakinan ari hutang mah tuh saha tah pambayan lah sugan ku la haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ye naon duh asana kula ye ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah kalau bajasa tapi anu paling nyeri ye aing terzolimi ku naon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikut nyonte ebrak aing kuari dikasuskeun bahwa aing teh cenah cak bapakna ngazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba lagi mencak kolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buat bisa ndak kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari mah lain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapi tah kolot eta budak ulah sok didiekeun di meja wah hutang ge kuari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngahutang wabeh boga hutang di meja kolot bisa ada itu ya Allah sok deuk di meja budak tadi duduk-dudukeun meja gede hutang ge aju kolotna teu mireng pan antepkeun bajeng pangais-pangaisna di dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu masyaallah tah kolot baheula hebat eta ulah sok deuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok deuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot masyaallah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nama pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lah mundah terepok terapi jasa piring teh telesak sia
teh sangkeun tah sia sok aing balayah gitu moal menang nu geulis ya kan geus teh lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan aju caian uyup ku sia geulis ya meunang maksud kolot mah meureunna dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek beda harna rambetek tilok menang nu geulis tilok sok cirikeun gara-gara asal anu daharna rapi pamajikanna geulis mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi urut batur ge mun teu rapi cokot keterlaluan tuh mah lah cak anu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang kaluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar mah geus deres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah kos kieu diduduh geus lah aing mah dek nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadenge ta ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kieu ulah sih hade kos kieu lah meureunna aing mah sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling pepes kabeh beak yang modal-modalna geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pantah bagus atuh tukang endog dah geus nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar nasib lain nasib tah mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teman lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ieu tapi kieu mah teman lain nasib segala siapa lalawara eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia de duh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu peupeus ka wabeh angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtungna ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur wabeh teh jelema keur mana mah kitu Bang gara-gara endog peupeus wabeh kunya disarekan negara kos pamimpinan saknya ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar nasib di Allah merenang lah endog beak modal beak sepeda potong deh guys nasib di Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal langsung ge inget tidak kana sih nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik nya dipanggul sepeda geus potong pan gara-gara jalan tadi beresan pan ku pamimpina nah balik siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tambah lain nasib tambah lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad lamun saking lain nasib tah mah lalawara sia eta geus murtad sing ada tah sia ada saeutik ngagiclek masyaallah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kunaon mah Zaid ngalamun bae sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambek euy deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat sih hirup ente lah aing geus eueuh harapan hirup emang kabogo aing di bawah batu atuh kabogo di bawah emang kan hiji awewe sejuta bintang di langit
satu yang bercahaya. Oh, budak anak bawa Oma Irama kajian hukum lagi. Sejuta bintang di langit, satu yang ku cinta. Cintaku sudah ditumplekin semua. Atuh sia teh aku macai di ember. Tadi sesakeun kabeh. Teu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta. Aja ku badeung ngeus moal kawin aing mah cakeun teh geus eueuh deui awewe. Ya Allah, ya si budak. Hei. Ai sia kunaon jadi frustasi kieu geus. Pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing. Pegat tah frustasi ngaranna. Nah, batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah. Geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Teu diperhatikeun ku Gusti Allah. Geus aing mah mulai ti kuari moal kawin. Ieu budak euy. Di Lampung lah lega kene. Sia dikawin jeung monyet gaya ke. Misalna sia frustasi jeung jelema monyet aya, gajah aya. Sia kurang gitu ya. Ulah sok aju frustasi kok sieun teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah. Aya geus pegat. Eta murtad eta. Masyaallah karim setik mangagicrek. Batur mah kawin 5 genep 7. Kaluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta. Sia kawin geus sabaraha? Aing dihitung geus 50 kawin. Tapi opat-opat, 1 2 3 4 ke ieu tinggal ke aing kawin deui, aing bari geus 50. Itu sia mah bu mikiran hulu nu leutik bae teh mah. Hulu nu gede teh dipikir-pikir geus sia. Geus kieu meureun nasib aing. Bagus sapuna. Ingat kan nasib. Bagus tuh budak. Geus nasib aing meureun geus kieu geus teu bisa dikumbah pan aya nasib. Bobo budak. Tama lain nasib, tama cak nusa urang. Lain nasib tama kos kitu menghayukeun nafsu tama. Lain nasib tama. Murtad dan ngomong. Isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad. Aya nu ngaharuan teu murtad. Masya Allah. Tadu taksin hade jasa sing. Atawa aya Kristen datang ke urang, Ustaz, ya. Saya agamanya Katolik. Terus saya datang ke sini mau masuk Islam. Oh, mau masuk Islam? Iya. Tunggu dulu ya sebentar ya. Saya mau ke dapur dulu nih. Keladep. Tah eta murtad tanya nata. Ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta. Ulah dingkekeun deui. Saya kesini mau masuk Islam. Ustaz, duduk. Ya, ikutin syahadat ya. Langsung. Kecuali yang ngising jasa. Daripada ngaborok-bok di dinya, yang ngising heula geus. Ngising heula. Mau kemana Pak Ustaz? Mau berak dulu nih. Saya habis makan sambal kebanyakan. Tunggu dulu sebentar. Berak. Beneran ngising beneran. Borocot. Beres gegeran kadinya deui. Tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad cenah. Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam. Nah murtadnya sebab ngantepnya ridho berarti karena agama selain Islam murtad. Allah. Awis tamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan. Ceknya nanti kieu, sabar heula nya, sabar heula. Ge sagedeung we sabar. Sakira-kira sajam bae ke, tungguan heula. Geus murtad. Murtad ulah dingke-engke. Ulah dingke-engke langsung bae. Urang lamun nyaritakeun kos itu hidayah mahal. Nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana, sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren, hebat jasa. Kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa. Kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat. Sekarang
cak eta bos gudang garam, saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya, sama keluarga saya, dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam. Disoting lah secara Quran. Gampang itu mah. Cek guru teh, gampang udah sekarang aja syahadat. Itu mah nanti kita bikin lagi acara. Enggak lah, nanti aja saminggu doang, saminggu. Datang Senin acara dek poe Minggu, Pak. Memeh Minggu. Na eta kan ngaranna hidayah mahal, jasa hidayah mahal. Masya Allah. Tapi dulur-dulurnya terus Islam. Dulur-dulur nama terus Islam. Ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam enggeus. Syahadat sorangan enggeus. Wallahu alam tamangke kumaha di akhirat. Ya Allah, ya Rabbi. Mendak eta lady day di Mesir. Nyana boga itu kabogoh itu orang Arab. Nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir, asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh. Cara pembunuhannya seperti gitu. Aya nyana mata data nak masuk Islam biasa syahadat. Mendaknya jadi ratu, nya sugih, nya gelis, akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat. Itu batur mah kapal boga, perusahaan boga, nya jadi ratu di akhirat ka surga Aisyah. Susah aya di sia, dagang rugi aya di sia, gering aya di sia. Aju salat carang. Ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari urang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar. Lah diatur beureun ku Allah. Pamajikan marah ge pamajikan marah. Kak, emang iya atuh kumaha aya dapur teu ngebul. Lah geus Allah ngatur beureun. Lain masalah Allah ngatur Kak. Atuh usaha sih usaha. Atuh usaha aja Kakak geus kala kebebeakan. Geus bandingan ku ba Allah bae. Beuh berak terus jadi wali teman tah. Di urang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 pe 3 pe ka ditu atuh sadar ieu. Ya jelas geus da atuh Kak. Ya Kakak dicarekan ku kula ge kitu-kitu kene bae. Sarua Kakak kula menyarekan Kakak sarua jeung rekanan gunung. Hartian. Geus lah. Atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae. Kongkorong jualin aya kene. Bea kongkorong atuh geulak. Kak, meureun urang rumah tangga jeung Kakak salah hitung-hitungannya. Kunaon mah? Kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu. Ieu urang mah kurang mulus rahayu. Ai awak masalah leger. Jadi ieu bae batur geus boga mobil, boga motor, rumah sepeda kene. Ulah sok ngomong gos gitu, geus aya takdir ti Gusti Allah. Neng kawin jeung Kakak geus saya tulis ada di Lauhul Mahfuz. Boga anak urang 15 geus saya tulis sana. Aju urang susah geus saya tulis. Lah, Kakak mah bisa ngan takdir melulu takdir. Ya atuh da kumaha deui? Heueuh nya kanya. Geus tah ngeunah tah kos kitu. Ngeunah, lah atuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk para raeh kanya. Siapa sok aju kitu tuh. Aing ngaji mah ngeunah babalik ka Allah deui, ka Allah deui. Lamun teu ngaji geus. Insyaallah. Akos ustazah dicandung ku salakina. Marah panjana. Ustazah ongko marah ongko. Pan itu bagus eta. Pan ari ustazah mah kudu ke bareng geus nasib aing. Geus aya tulisanna manan kiki di Lauhul Mahfuz. Meureun aing teu kudu hese-hese asup ka surga ku sabab dicandung geus cukup berenana. Geus. Kakak bejana geus kawin deui. Cicing we pan meureunnya si ustadna teh eta. Kang ngomong atuh geus kawin deui emang. Ai bebeja geus marah. Itu bebeja atuh ban ngaranna geus kanyawan. Sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel. Menelusuri nya mah eta seukeut irungna seukeut jasa irungna. Intel teh sabaraha intel mah. Bin eleh bin. Masyaallah. Kak. Kakak imam ngomong bae geus kawin teh jan. Geus Kakak hampura we. Lain masalah hampura kukula di hampura, Kak. Cek kula banyak tanggung 1 2 mah 3 abah Kak. Nu bener tah tuh, pan mantep tah. Ieu mah ustazah ge tetep marah we.
tete ingetkan nasib kata ustazah. Cobaan habek. Anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah tentu. Mun marah, sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogok. Engka karek dicandung bage marah, dikira make ilmu na buada. Eta kos kitu tah. Aja sok malikeun nyana. Hei. Ulah sok aja kos kitu guruna ge guruna can nyandung. Mun guru geus nyandung los. Tungtungna mah ka aing we kabeh. Teu beres. Nah, ieu istamhala minhu talqinau. Kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad. Atawa ngupurkeun jelema Islam. Jelema Islam dikupurkeun. Ya, tah jelema kufur, kafir tah jelema. Geus, balik ka nyana. Ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon gitu ngegerokeun bae, gerokeun nasehatan 2 mata. Ulah sok dikupur-kupur malikna ka nyana. Masya Allah karim si ada. Atau kieu Zaid ka dieu. Ai sia kadeleuna ku aing hirup sakadaek sia. Ieu sia ku ari kerja di DPR Bang. Heeh. Aing nyaho jasa. Sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho. Emang sia nyaho? Yeuh. Aing rakyat tapi nelegeun sia. Awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan. Aju korupsi aya di sia. Malah aing nyaho. Pan sia mengkonsumsi obat. Dah, sia nyahoanan. Ih, aing nyaho jasa. Sebab anu ngajualna bebeja ka aing. Nyata. Bener tah? Emang sia teh Islam. Sia kos lain Islam bae sia. Sia Islam kan? Sia Islam teh lain. Teu aing mah. Tah, geus murtad. Ngajawabna teu aing mah. Tuh kan? Sia lain Islam kan? Sia Islam kan? Kos gitu amat. Mawaan awewe nya mabok korupsi terus. Eta mah kabair. Ji, sia Islam teh lain. Cik urang teh kan kitu tah. Eta mah bentuk nasihat. Maksudna negor, sia Islam teh lain sih. Lain aing mah. Cak DPR teh misalnya. Murtad dari teh. Enggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirina lain Islam. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Masya Allah loba jasa. Hai mang. Nah, ulah sok gado kotok bae atuh. Geus teu lain zaman ku ari mah lamun endek ge lamun endek cross. Lain adu kotok teh zaman kamari ieu teh mah zaman jaipongan. Eta mah kos kitu mah teh mah zaman ngadu koprok, teh mah kos kitu mah rolet di lembur. Ngadu kotok diteruskeun kene bae. Ku ari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok ku ari mah. Zamanna zaman internet, zamanna ku ari mah zaman motocross, zaman sirkuit. Ulah ngadu kotok bae ke di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun. Ku ari kotok diadukeun ku mamang. Emangnya teh nyerieun kitu silih pacok nyerieun. Engke di akhirat cak Kangjeng Nabi ge di akhirat ye di poe kiamat. Engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang. Dah, tesieun saya tiga-tiga cak aing poe kiamat. Murtad. Jawa teh sok ngomong kos gitu kan. Kiamat. Tah hayang ieu tesieun ieu macam kiamat. La akhaful kiamat. Teh ieu teh sieun ka poe kiamat. Ke, engke bae dongeng doang teh kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu. Eta murtad geus kitu. Teh ieu teh sieun ka poe kiamat. Teh murtad. Sebab eta mah intina teu percaya. Tapi beda jeung wali. Wali ngomong, ulah aing geus teu sieun ka poe kiamat. Sebab nya geus deukeut jasa jeung Allah. Geus bahasa kos kitu teh bahasa pana. Bahasa pana jang dirina masalah. Sebab ngabahasana ge kamari anal haq, ulah Allah. Anal haq. Allah ya, sebab nya geus kahiji.
ijazah. Sanajan cek syariat mah tangkap bisa dibunuh. Tetapi jang dirina henteu murtad. Henteu murtad. Teu sieun bae kiamat atuh ja. Emang kunaon gitu? Teu sieun. Jeung Kangjeng Nabi asa kapanggih bae unggal peuting. Jeung Gusti Allah asa kapanggih bae. Malah geus kabayang bae kiamat indahna di akhirat. Henteu ingat sieun saeutik-eutik aya can ka bae kiamat. Henteu tate. Henteunan kitu ngaranna teu murtad tah wali mah. Mun disedek urang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik. Neraka. Neraka dipake ka sieun. Ayo ke surga teh hayang, neraka tembung. Ayo maksudna kumaha? Aing mah hayang ge jeung Allah. Tah isi hatena kan kos kitu. Geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat, teu sieun ka neraka, eta mah tah kos kitu henteu nanaon wali mah. Beda jeung tukang adu kotok, mentek tadi contohna ge tukang adu kotok. Atau man gaple. Ti jam 6 isuk-isuk datang ka zuhur, datang ka asar mending mun menang eleh. Main gaple itu judi mah nu elehun menang. Tanyakeun ka nu eleh, aing beak motor hiji. Tanyakeun ka nu menang, motorna mana? Judi mah nu menang duitna nu eleh. Nu sit paling sit aya. Sit mah aya, si boga duit. Seberit 100.000. Nang di mana tuh? Menang ti sit di main. Aya teh materi teh. Dahar ku jelema teh hasil main tek celik datang kadaekeun salat bae. Urang kumaha bensin, motor leumpangna kumaha bensin. Lamun bensinna murni motor bagus jasa, mobil hebat jasa. Lamun di usian pertama hebat jasa. Komo lamun mobil di usian bensol hiber. Nguda Garuda ujianana. Tapi lamun goreng desian dua tak merebet desian goreng minyak tanah dia kacikupa datang ka teureub jago dorong goreng salah bensin jakna goreng tadi nya bensin desian minyak tanah motor ge acak-acak awak urang sarua desian coba ge hasil ti pamarentah awak urang daekeun moal hudang peuting tek celik sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyengan. Beurang kakaleyengan peuting tas tahajud beurang kakaleyengan. Cak pamajikanna ka emang kunaon kitu bangun kakaleyengan mabok tahajud aing keur peuting. Puyang nya saya beurangna puyang nya eta bengsina. Cok kiai mah peuting tahajud, peuting maca Quran, beurangna aja biasa bae. Tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid, beurangna biasa bae. Bensina rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen gua kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji ye pamarentah keuna ulah ngaji ka dieu mah antep keuna sakalian jadi di neraka maksudna itu parah amat pamarentah. Duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nyatakeun wong parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak. Ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae. Jeung moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram. Geus semet nyaho bae lamun henteu dibere nyaho-nyaho acan kan ke bahaya. Ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram. Geus titik. Aya kiai pajak halal aya. Usul fikih ke main. Coba pangnyatakeun. Keula ieu mah kerja ditakeun murtad, bolon urang. Ke aya usimna. Atuh aya usim dan ada dia. Kos nyogok, pan geuring geus bejakeun usul fikih teh. Nyogok teh aya nu halal. Tah, mantep cenah kos kumaha tah halal tah. Halal sebagian kan sogok menyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar. Urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi, urang disetop polisi, kemudian ditanya STNK, aya motor rapi ngan SIM teu mawa. Kagak
ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rashi wal murtasi finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka. Emang kumaha gitu. Mantak polisi mah jadi sampah masyarakat ge ujungna. Coba eta haram. Kumaha mun kieu? Urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis, urang di bel siap urang naik motor der. Bae beneran di Cikupaya polisi trit. Aya bae jeung ieu. Ana SIM ada. SNK aya, motor aya, kapentil-pentil aya kabeh, helm make. Tapi tetap ditangkep bae. Wah, kunyana dikata sennya nyalanya dikit. Sial teh polisi. Atuh hurung kene ngan saya digentit gitu tah. Kurang normal cek ini. Saya tah eta urang teh hayang lulus. Ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu. Lantaran dulur urang keur kritis urang di bel bae. Ieu mah demi kelancaran. Mere lain nyogok sama. Kos kitu mah sebab lengkap. Artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus ieu tinggal ya silakan tapi tetep bae sen hurung ngan leutik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu merena mah teu eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos gitu ala kadar tabayangan jadi engke kaluhur ge macam-macam geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik masyarakat itu mah nu narima tetep haram bae nah ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya 3 acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bae teu aing mah teh sieun dah akhirat kiamat kumaha engke bae. Nah murtad tesieun ka kiamat puguh nu mantak urang peuting tadarruge ka Gusti Allah cerik eta tesieun jagangke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka mahsyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu lamun kabeneran dosa urang anu loba leket ieu timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ke Allah kemudian orang tengah bayangkan neraka ayo omong tesian ini maka kiamat tesian ini maka neraka murtad tak sing hade Masya Allah karim ada anu adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bohong kos itu dah. Mana ada Allahu Akbar Allahu Akbar dah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah nu Maha Agung. Bohong. Murtad. Ngadenge nu azan, bohong sia bohong. Murtad. Ngabohongkeun kana akbarna Allah. Masya Allah. Mun kieu mah hayya 'alas shalah ayana salah woi gandeng ente tahu tuh murtad ente ngan hampir-hampir guys dah atuh tah loba nu kos kitu mah loba keur ngarobrol buat nih kamu teh si budak azan loba teh mah kos kitu mah loba itu berarti kan lain sadarnya na eta teh nu azan teh ngabejaan itu waktu salat sih ulah ngarobrol bae komo keur maksiat mah ulah ngomong atuh enak ngomong buaneng teh budak azan asa dicili aing bae goblok jasa henteu teman teu murtad tapi lamun dia mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah bohong
bohong sia. Nah, bohong karena ajakan salat eta geus murtad. Masya Allah. Jelema resep jasa ka kopi misalnya. Ya kopi. Woi, insyaallah kopi kapal meledug ya. Ceknya aku hobi-hobi karena kopi segelas kopi lebih bagus tibatan ilmu. Masya Allah. Kisatun min hadal kafi min hadal gafi khairun minal ilmi. Ya segelas iya lebih bagus tibatan ilmu atau murtad. Sapira kopi urusan anak. Dah. Atuh sapira kopi jadi cai kieu ka ditu aya ilmu kan. Masya Allah. Masya Allah. Tapi murtadin loba jasa. Atawa nyana ngadoa Gusti, abdi mah geus teu kuat jasa ieu boga panyakit Gusti. Dihitung-hitung geus tahunan Gusti lah daripada kieu mah abdi mah maningan paehan bae ku Gusti. Abdi mah paehan bae Gusti terserah Gusti teh mah abdi mah geus paeh mandek muslim tade kafir murtad. Eta ge frustasi keneh kos kitu. Masyaallah. Kuduna mah geus muriang gitu. Alhamdulillah ya dibere cocoba ku lain cocoba beureun keur naon kitu ngarebeakeun dosa. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bae keur carita pendek umurna mudah-mudahan iman kabawa eta nu kuduna makan gitu. Ieu mah geus teu kuat-kuat ka penyakit. Cenah ngomong gitu Gusti, abdi mah paehan bae. Terserah Gusti. Rek kafir rek Islam kuliman penting paeh geus teu kuat jasa. Murtad dari takene. Kudu maca 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Atau jelas-jelas jelema agama lain Islam kurang tadi kafirkeun. Anu geus jelas agama kafir-kafirkeun. Kurang tadi kafirkeun. Eta murtad. Masya Allah. Ada ngomong kieu. Ya Allah, ya Rabbi, ya terus-terusan Gusti ka abdi teh mere coba. Kamari usaha abdi beak. Abdi usaha Gusti Maha Uninga. Bagus bahasa kos kitu nama, tapi kan rugi jeung modal-modalna. Beres tidinya abdi boga ruko, kapan kauruan Gusti? Ala kadar jang dahar didinya teh jengjang menopang kahirupan rumah tangga kan kahuruan. Aju anak abdi panu kahiji maot aju nu bungsu paeh deui Gusti ieu seku terus-terusan ieu si Gusti. Nah ieu mah mimiti usaha abdi rugi acak-acakan wah beh jeung modal-modalna boga ruko ala kadar warung-warungan kahuruan anak anu panggedena paeh nu bungsu deui beujena pangherang mata abdi pangresep mata abdi Gusti paeh deui pamajikan deui muriang ieu deuk dikumahakeun deui abdi Gusti ayo deuk naon deui Gusti ayo selanjutna deuk naon deui murtad eta ngomong kos kitu itu lah naona menghayu-hayu ke Allah. Eta kos itulah, eta murtad eta bahasa kitu sarua jeung henteu narima kana takdir jeung nasib ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Atawa ya jelema saha-saha jelema nu asup Islam bakal dibere ye lamun ti Konghucu bakal dibere ye motor Scoopy. Lamun ti budak bakal dibere ye motorna motor nu gede teh naon ngaranna? Nu gede. Ah dasar susah sih mah teu nyaho. Aing ngomongna. Ya, lamun ieu dibere bakalna BMW tah. Ya, lamun Kristen, Katolik, asup Islam, nah ieu bakal dibere mobilna mobil BMW deui. Lamun Yahudi ya asup Islam. Yo Yahudi asup Islam, ieu dibere Lexus. Masyaallah.
Atuh aya jelema ti budak asup Islam bere motor sekupi bere sesuai jeung itu jelema sugih tah pokona nu asup Islam dibere aya ki Zaid di Islam aing hayang teuing tadi mah kafir aja asup Islam meureun aing ge dibere murtad ngahayal kos kitu tolol teh budak mending kieu aturan mah mending padahal mah aing mah teu kafir ge atuh bere-bere gitu kan teu masalah tah mah atuh tinggal menta bae heuy aing mah teu kafir ieu Islam asli atuh beres sih batang naon entah bedek dibere deuk teu kafir tapi lamun kieu mah aing hayang teuing baheula teh kafir teu aing menjadi Kristen mah kuari asup Islam teu meureun aing dibere mobil BMW murtad dari teh sebuah hayalan tapi ngamurtad gitu Masya Allah karim laitani kuntu kafiran fa uslima fa utamalan duh hayang teuing kaula teh kafir haju asup Islam meureun aing ge dibere mobil ta eta kos kitu murtad adawa guru ngaji ngomong kieu ceng di durang teh aya agama hiji aya agama Buddha aya Hindu aya Konghucu aya Kristen aya Katolik aya Protestan aya Islam ngan eta mah Buddha Konghucu Hindu dihijikeun jadi hiji teh mah nah iya ya Protestan aya Kristen jadi hiji tah kemudian aya Islam nah jadi agama teh loba barang ditilik-tilik ceng geura ge ku Aceh nya nah kadeulana bagusan keneh Nasrani jeung Islam mah murtad ngomong kos itu murtad nah kadeulana ku urang barang dipandang bagusan keneh agama Kristen jeung Islam murtad kos itu murtad eta geus ngabaguskeun kasalian agama Islam murtad namun kumaha ku lamun kiai semua agama itu bagus mun datang kadinya murtad lamun kieu mah semua agama itu bagus bagi penganut-penganutnya henteu teh mah kos kitu bagi penganut-penganutnya jadi ngaranna ditakwil lamun kieu mah seluruh agama itu bagus titik datang kadinya murtad ngabaguskeun agama di luar Islam murtad tapi lamun kieu mah seluruh agama itu bagus menurut penganut-penganutnya karena saya agama Islam menurut saya agama yang paling bagus adalah Islam menurut Ahok karena Ahok mah Kristen dia mah Kristen yang bagus menurut Jokowi remeng-remeng saya maksudnya nggak tahu dah tapi yang jelas dia juga Islam sebab dia suka sholat duha wallahu alam zuhur mah gitu nah itu kan ngomong seluruh agama itu adalah bagus titik datang ada yang murtad kudu maca 2 kalimat syahadat seluruh agama bagus menurut penganutnya masing-masing henteu ya Allah nu mantak sing hade urang bahasa urang seperti Gus Nuril ngomong seluruh agama itu bagus tidak ada yang tidak bagus sebab ada yang mengikutinya menurut yang mengikutinya ya bagus tetep urutan teu naon nyana ngomong gitu di gereja emang berat teh talingat kurang terperhatikan bahasana apa seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya jadi menurut pengikutnya ya bagus ya teh murtad bahasa setik melimit teh nyana ngomong di gereja rame kos diekpos dan lain sebagainya urang ngadengena kudu nu asli ulah ngadenge ti HP nu sapotong lamun urang ngadenge ti HP sapotong dipotong-potong komo nu ekstrim ujung-ujungna kan ieu mah mengadu domba nu asli coba emang kuat teu boga eta rekaman eta boga sarua sebab beusi nyana bener murtad dititoel ku kula mah sebab nyana adalah sarua jeung urang pendakwah atuh lamun nyana salah kula mah wani Gus Nuril sini ngan 4 mata sini duduk situ Jakarta ada cewek nggak sih? Ada apa sih ya? Iya maksudnya kalau ada cewek yang cantik kita kawin lagi. Iya dengan kesehatan naon sih? Kesehatan boleh itu waktu ngomong di gereja bahasanya ini. Kula mah sanggup dah. Tapi barang nggak dengar rekaman asli.
Emang kiai ngadakeun rekaman naik bus jarah aya nu boga rekaman eta jadi mah Gus Nuril ya digengekeun ku kula di bus. Emang kiai sok nonton TV siapa sok ngacak goblok. Atuh aing ge neuleut aing ge jelema sarua. Dengekeun ku kula. Aya nya maksud. Aya rekamanana. Dengekeun ku asli tanu asli. Oh atuh henteu murtad bahasana. Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Gus Nuril bari lalagaan. Henteu murtad tenan. Namun kieu seluruh agama itu bagus. Titik. Sudah. Eta teu bagus. Supaya kitu kudu maca 2 kalimat syahadat. Mentak sing hade. Sautak setik. Ieu sing hade bahasa teh. Nah iyalah perhatikeun nu mantak dibulak-balik jang modal diri urang asupkeun pelakeun ka jero hate tanam. Ulah sembarangan urang ngomong besi hanas urang surah seri di akhirat aya dokumen urang diangsongkeun ku malaikat naudzubillah min zalik. Lamun sampai dokumen urang ke diangsongkeun kemudian urang tergelincir tina ucapan lah hanas ngomong teu sabaraha hanas urang kaluar tina Islam mentak jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Ge sering-sering maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Geus beres. Au halala muharraman wallahu a'lam.